Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, mukminin mukminat, di mana bae ayana bainal masyriq wal maghrib anu kararsan muka kana ieu video sinareng ngadangukeun mudah-mudahan sing dirahmat ku Allah Subhanahu wa taala digampilkeun milik rezekina, dibalengharkeun sehat rohani, sehat jasmani, sampurna lahir batin, dikersakeun ku Allah. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Ieu bumi langit sareng pangeusina anu katingali setiap perkara ku urang sadayana tangtosna aya anu ngadamel, aya anu ngayakeun bumi anu sakieu indahna sinareng lega katingal ku urang ti mimiti jujukutan tatangkal anu laletik nepi ka tangkal-tangkal anu galalede berebu-rebu jenisna, sasatoan nu di lautan, di daratan, anu sakitu seueurna, di langit aya awan, aya bintang, aya bulan, aya matahari, sakapeung aya guludug, aya gelap, aya hujan jeung sajabi-sajabina. Ieu tangtos aya anu ngadamelna. Saur para ulama anu ngadamel ieu alam dunya sinareng pangeusina teh nyaeta hiji dat anu laesa kamislihi sayun, teu aya anu nyarupian hiji oge ti kalangan makhlukna. Dina af'aliyahna, dina pagaweanana, dina aqwaliyahna nyaeta dina ucapanana, dina sam'iyah, dina pangrunguna, jeung sajabi-sajabina. Moal aya hiji makhluk anu nyarupian kana eta hiji dat anu laesa kamislihi sayun, anu jenenganana Allah, anu la ilaha illallah. Sifatna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabirul Khaliqul Bari'ul Musawwiru, Al-Ghafaru, Al-Qaharu, Al-Wahhabu jeung saterasna anu disebat Asmaul Husna anu 88. Sareng wajib dimantenna 20 sifat anu disebat wujud qidam baqa mukhalafatul hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayyan sama basar kalam qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiron mutakalima. Eta anu wajib.
anu mustahil 20, anu janten lalawanan sifat anu neme anu 20. Contoh sifat wujud pihartoseunana wajib aya Allah teh, lalawananana mustahil Allah teu aya. Kieu eta ngabahasna. Hoyong langkung cepet nya tinggal ningal dina kitab Tijan. Moal lami sajam oge beres maca kitab Tijan insyaallah. Oke ngabahasna. Anu wenang di mantenna hiji disebut sifat jaiz. Wenang kanggo anjeunna rek ngayakeun naon bae anu dipikahoyong ku mantenna ceuk mantenna kudu aya nya aya, moal bisa aya nu ngahalangan. Contoh Gusti Allah hayong ngayakeun ieu alam dunya, moal aya nu bisa nyaram nya aya. Gusti Allah hayang ngaleungitkeun ieu alam dunya, hayang ngahancurkeun ieu alam dunya, kantun karep anjeunna moal aya nu bisa nyaram. Ceuk Gusti Allah hancur nya hancur. Tong jauh teuing ieu urang we urang. Anu cager ceuk Gusti Allah gering, moal aya nu bisa ngahalangan. Pasti ceuk Gusti Allah kudu gering nya gering. Anu gering ceuk Gusti Allah kudu cager nya cager. Anu miskin ceuk Gusti Allah beunghar nya pasti bala leunghar. Tah mudah-mudahan nya anu kaleresan ningal kana ieu video sinareng ngupingkeun kana ieu video sing dibeungharkeun ku Gusti Allah. Amin amin. Tong hilap. Follow, subscribe. Ameh sumanget peribados kanggo ngahanca dina masalah bab tauhid. Insyaallah dijentrekeun aqaid anu 50 anu wajib di Gusti Allah sareng anu wajib di para rasul jeung sajabina. Teras dijabarkeun insyaallah sifat-sifat Allah anu 88. Teras kapayuna insyaallah ngahanca kana fikihna, kana hadisna, kana tafsirna insyaallah lamun dikeresakeun ku Gusti Allah. Insyaallah dihanca. Tama kesel, tama sore na gitu. Bari ningalikeun ieu alam dunya anu didamel ku Gusti Allah Subhanahu wa taala anu sakieu indahna. Dieusian we ku jalema dipapantes deui. Nyieun jalan tol imah-imah, aya tihang tower sagala tu perumahan. Perumahan Taman Kopo Indah ieu teh. Tu di belah ditu aya jalan KCIC, kareta cepat Indonesia Cina nya. Wih deui. Ieu janten alam dunya teh aya nu ngadamel, anu ngadamelna teh nyaeta hiji dat anu laesa kamislihi saiun. Anu jenenganana Allah. Anu la ilaha illallah. Sifatna anu 88. Insyaallah kin di beunyeur beaskeun sapangetahuan peribados satu persatu. Nya kitu deui sifat anu wajib di mantenna anu 20 sinareng anu mustahil di mantenna 20. Anu wenang hiji insyaallah
part 2 dijabarkeun ayeuna sakieu heula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.